Siti awak kurang jag-jag gitu ya. Aduh, pemajikan murang mareng wae. Si bungsu bakal hayang kita ngajual domba adu. Puguh eta teh si Prina mah ade aduanana. Domba 10 siki. Aduh. Sudim, Allahu Akbar. Emak. Jadi siurnya semua ini kan Oh, boy, jelema. Coba wae nih, domba loba. Bandar domba anu tonggoh. Si Mang Obleng ieu mah. Si Mang Obleng ieu karunya kieu. Gere boy. Ya, ini Mang Obleng ya, bandar domba heuh. Bingung kan hirup keneh teh. Hirupna ceuy mah kayak nug-nugan. Anjing ngasara kopoan di jero bateungna goblok. Si gere. Asli na kedangdutan ini. Allahu Akbar. Mang, jukut. Jukut. Kan di sare atau kunaon ieu? Mang. Kunaon ari, Mang? Bingung euy, tinggal naon ieu mah euy. Mang, ngarit jam sabaraha? Tadi teh amang teh ngarit. Amang teh keur ngarit we jual aya motor tarik. Ditubruk. Bawa amang teh kusruk amang teh. Teh alus. Nah, amang bisa inget kunaon, bisa inget gitu. Pas amang ngabubrag panang ngeng pas amang teh keur ngarit teh kieu ngeng jo jebret. Tadinya amang teh balik atuh. Bisa teh lempangna. Heula lulus. Antrekeun. Anterkeun. Panganterkeun lah. Capek. Ayo atuh. Lulus. Bawa ini bawa. Tadi tuh bos. Mana punya? Ubah. Ayo, Pak. Iya, guna suku namanya sini. Buru taikkan. Oh iya, ampun ya, kaget kidang, bang, ditipek harungannya. Kadang bisa labuh, bang. Cewek ongkos nama itu loba duit, itu bandar duit, tuh. Aslinya kalau pak duit mah. Oh, karenya, kok kadenya, lu bang, kadek bang. Tukang ojek tadi, anjing pada lama eta teh naon sih? Bandap nama banget. Ya, balik ke anjing mana kayak apa tuh? Anjing, domana dia balik. Mam, iya pada ngawantosan. Pulang Pun nama abdi teh katabrak. di mana? Neme di Lebak. Tadi jalan menuju ngarit. Oh nuju ngarit biasa. Oh, nya. Oh, motornya motor naon?
Enggak motor gunung. Ke motor gunung. Ada si bapaknya di mana? Oh ya di bumi ngaringkuk terus di sana ke bumi tos. Nya atuh kemang kadinya nya. Karena 2 jaman deh pengen lah. Tadi nuju aya tamu. Mohon kemang kadinya nya. Tuh, jangan terus we kabar nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riku Gusti panas tiris gunung ngalongo. Kemusibahan miasa keterlaluan tanggung jawab jelema teh Gusti. Budak kita ringakeun itu kemarangan. Budak aruh yang cai haneut. Gusti seperih-perih teuing. Domba geus dijarwalan ku budak. Bala rada gong buka budak teh. Waalaikumsalam, mangga kalebet. Enu ngalongok euy. Kunaon cenanya rupa-rupa itu. Di mana? Oh iya bener. Kunaon? Kemusibahan teh miasa. Cari cari. Oh nih, dia si Neng nelpon. Mun ke warang kopi. Dijung ke aya tamu deh. Mun kumaha damang? Dareuwah. Di asalalinu tuh ieu teh. Kunaon di mana kejadianana? Abi teh nuju ngarit. Basa tadi teh siang teh aduh. Di pengkor eta mah motor tarik. Jebret, abi tidinya pingsan keterangan aya murang kali duaan. Entak sanes ka sadeui sanes ka amang mah tuh nembe murang kali motor teh. Mata perluna urang teh babarayaan teh dina kieuna pan. Eta apa? Urang mana sugan? Ari abi mah terang terus ngegoprak ke di anak. Cuman aing ngadangu kamar mah nyatu ngaramek segece di paling deket Belanda di dinya nyarios mah cenah ka murang kali terus aing ngalongok ka dieu nya cenah aya motor gunung terus nya atuh beureum nyarios Oh, tadi dia si Neng ngomongna gitu. Ku di dia ke ditanya, Neng apal deh ciri-cirina? Aya nu apaleun nya teh cenah make motor gunung. Ngan langsung ngaleos deui cenah ieu cek nu ngararamet cenah gitu. Terus enak rek kumaha? da itu tuh awak teh asalalinu Nya atuh. nyari itu ieu ge jaba ku pamajikan diantep ku budak teh kamararana itu. Ya adek nginjem duit we lah kasadeui pamuntangan aduh. Aduh di dinya mah rupa-rupa wae atuh. Nyaho kuring ge sarua ka dieu teh motor kena nginjem, nginjem duit. Keur mah kerja cing atuh keur ripuh mah ulah sok ngesekeun wae batur hirup teh. Da kumaha deui atuh kasadeui dek nginjem kadulur geus anu percaya ka lanceuk komo deui di telepon teh diarangkat padahal da garableg HP dulu aduh. Sabaraha? Aya we jang libat merah mah. Merah we hantem kepikeun kudu beureum jiga sakamalinahan ka dieu teh ka jelema kumoga. Nya rek dibawa ka mana atuh ka puskesmas atuh nu murah nu deuk Mun mah puskesmas mah tara balik supaya teu infeksi we ya mah. Biar nu mayar hutang baru rek dipake. Ya 200 tuh, kan omat kudu 2 kalian mayarna. 2 kali udah baik ka dieu Wah, sajam sakali. sekali kejadi Kok dia udah itu 2 jam dia udah dipake. Beri waktu 2 jam. moal ripuh berarti dina ge rek dipake nage ke geus pada magrib bawa deui we ya ngalongokna kitu Udah ibu boga atuh. Makanya nah kalau kabeki galeng. Ya geus atuh mere we lah ya.
Tah mung teh amplopan nih heula ka ditu. Eta kudu lurus tunjungnya nu cilaka. Aya we pamer. Soalnya atuh ela mau ela amplopan. Sok guru tungguan di dieu.